Wah aing mah emang carekanan guru meureunana. Gade diuk. Nah, menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah. Nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae. Aing nanya ka sia, ieu luhuran Allah ta luhuran ulah-ulah. Teu bisa jawab abdi. Tanyakeun coba ka Kiai nu sejen. Tanyakeun ka Kiai nu sejen. Atuh luhuran Allah ulah masalah. Laporan cenah ti kiai-kiai teh horenganan Allah ulah masalah. Kiai kudu guguru deui ka aing. Moal beres sa kiai. Zikir nu panghebat-hebat mah ulah eta nu hebat. Diterangkeun cek Buyut Mansur.